ke Allah baik geus pokona mah urang digawe ka Allah. Allah anu bakal mayar ka urang, sieunkeun diri urang ka Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihi, hanya ulama nu sieun ka Allah. Dipaksakeun ge jelema nu teu ngaji ti tasieun ka Allah moal bisa. Moal bisa jelema nu teu masantren ti tasieun ka Allah moal bisa bae kajian gugumah ge moal bisa. Emang sieun ka Allah kumaha? Moal bisa cak girang nu masantren ge ti tasieun ka Allah hese, lain hese hese. Atuh komo nu teu masantren. Jadina Al-Qur'an ieu mah innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Eueuh deui nu sieun ka Allah kecuali ulama. Ulama teh dibere ilmu Allah, yakni ilmu marifat, memehna masantren heula. Atuh komo nu jadi guru SD asab. Gara-gara asam-up. Nu jadi guru moal sieun ka Allah, salat ngan teu sieun ka Allah. Waktu korupsi mah korupsi bae. Tanda teu sieun ka Allah. Cenah ieu mah PNS teu sieuneun ka Allah. Cenah salat, urusan salat jeung sieun lain deui. Salat bae teh mah ngagawean syariat mah kos kitu mah. Ku ieu ku itu bagus, ieu keur carita nu sieun. Lain berarti teu bagus lain terus siapa sok salah bae goblok. Ieu berarti cenah ieu salah bae lain, ieu mah deuk ka jero nyulusut. Jadi aing hese ngomongkeunana ieu mah sebab siapa TK di Pagahan Universitas. Jadi hese ieu. Kudu dibukaan hiji-hiji mimiti buka bajuna buka tuh sia maju seri bae pan kabeh nonggerak kitu kabeh. Nah ngan di orang lalaunan we tabaruk bae sugan urang bisa nyayang gitu kan maksudna jen teuing lah kana kukumaha nu penting urang hayang deket jeung Allah sanunya ya Allah membabarieun deuk mere maka urang bari orang set diberesin ka Allah ngageter-geter beda sieun ka Allah mah lain deui nu sieun ka Allah sieun tinggalin dunia sieun tinggalin jabatan sieun tinggalin keagungan lain kadeleuna lain deui sangat lain kanyahoan teu nu bisa sieun ka Allah ti hamba Allah kecuali ulama ja Quran teh Quran teh kalamullah berarti salian ulama moal aya ka sieun kitu wae sase ulah sase